Aduh, tang kenal tang. Ah, kerkio bro mana ini? Itu ngopi tuh. Ente nya tahu teu boga duit. Mana atuh murid tuh? Oh, teu boga sarua tuh. Paling di mana? Ah, jadinya ulin. Ini pangkat dia we. Kan bae lah. Bae dah gua kopi na orang mah aya. Tuh, sama. Lain orang mah bro euy. Heran ka si Dadang. Yang itu. Eta mah kemudiannya seperti prank wae nih. Geura bahasa hayam dipeucit ibu si Dadang dipakai. Tah, ini mah kieu. Urang ge hayang ngajaran bisa moalnya gawean Mang Udin. Ayo tuh. Teu nya. Ayo. Engke urang ngerek talatah sugan jelema. Tuh jelemanya euker ieu. Euker salah. Hei, jam hei. Jam, hei, ka dieu jam. Iya. Ka dieu jam. Nah. Di play ya. Di play kan bayar lagi lah. Duh, mah. Kayak orang hayang. Ini karyawan ini. Kan bayar. Mana rek mana dah? Sama Udin. Kenapa? Biasanya motor perlu Nyarek percayaan gitu kemana? sugan we. Kon biasanya kemana sedih gawean deh. Heeh, nyata bor-bor nemokan aing tadi tuh. Ente atuh kieu. Kurang ngarek talatah ka maneh. Ka Mang Udin cek si Tatang, gitu. Mang Udin cek si Tatang erek ngajak gawe, erek di rumah. Beuda ayeuna mah keur usum kieu tuh. Geus karek macam talanur oge. Dapi duitnya geus eueuh tah kurang erek diajak gawe. Kurang talatahkeun. Heeh. Eta sinetron aku. Bensin atau di bawah. Iya, waduh, euy pada Gantian kualinya. cari sonot, ieu cari sonot. Mau segitu. Mana gitu euy geus rokok teh. Oh, kan perlu Oh, tadi eta talangkah. salah Mamang Dudung Siap. Aduh, bingung ya. Coba gak duit. Isuk ngopi. Kopi yang mana likawe keun bae lah. Syukuri nu aya lah, kege meureun aya jalana ieu. Listrik can kabayar eta deh, bara ringung ya. Kemana yang ngajual doma kopi keneh di yang di murah. Sugan we atuh ya. Aya nu nawaran gawe ya, kira-kira bisa nyelang ya. Sugan we atuh lah, da kege meureun sok aya jalana. Nikmati we meureun aya. Duh, kebenaran ya. Yang dijang lah. Dia ya. Ayam juga dengan Mamang Udin. Nunjuk we, ya nunjuk nyantai ya. Keur ngahulang. Akhirnya motor. Rek mana? Ini Ciranjang. Rek Ciranjang. Rek naon? Penting apa namanya? Pentingnya. Tah ieu tah bisa hayang tah manalika. Ini Heeh nyata kopi eueuh sugan teh maneh mawa kopi rek ka dieu teh cin teh. nyata rek nyewa motor kalau minta dibere duit mah keur meuli kopi mah. Bae atuh lah. Rek motor nu mana? Iya itu. Duh eta menang mamanian dia. Oh, aya maneh rek apel sugan. Ah pokoknya penting rahasia eta. Oh, gaya tuh. Ngantong deui teuing nya. Nyarek naon itu? Apa namang can boga jukut ke borang bisi ngaritna jauh gitu. Mana kok kunci motor ge? Pelacing. Langsung jangan lah. Oh, iya nih tah. Biasalah, aing sekolotna ye. Sok pake. Bisa moal. Bisa meureun. Metik sama metik. Bisa kan meureun enggak biasanya geus. Bisa moal. Bisa meureun. Ya. Sok atuh. Engka deh hati-hatinya ya. Kalau mah. Nah, burung teh. Baru mending aja. Ya teh bisa. Henteu. Kan kita geus dihaneutan. Coba cing turun maneh. Burung teh. Baca doa heula, gerah motor ieu mah. Teh gerah. Deuk, burung. Bacing.
bisa di itu di padem. Nganget. Mana? Iya nak atuh tah. Oh, bener. Coba. Sok. Coba hurungkeun. Baca doa teu. Enggeus bieu. Kieu ya. Ya tah. Nya dengekeun. Sok, sok. Jalu hayo ini. Berangkat. Oh, siamat. Tuh. Tuh. Jing, kala jaran teh jing. Nah, kontakkeun. Geus. Ih. Hai teh, soa nih. Cek amang ge bieu kumaha? Baca doa terus. Enggeus. Jalu berangkat tepakan. Jing. Jalu berangkat. Tata. Nah, ini gini, gitu nya. Oh, siap. Belajang jebelanyang nya, baca doa, tepak pesirahna. Oh, Nah, siap. karak konek. Aja. Tadi teh kata latahan, Heeh. posisi tatang. Tadi teh di tah ditu, Datang nalatah ke naon? apa nama tadi teh di tah dieu, Cenah rek naon? tengah bejakeun eta nama. Oh, di tangga itu kayaknya. Penting kita gawe, penting kita naon da sigana kebutuhan gawe. Oh, guys. Oke, amang ke kaditu lah. Ke can sase tangke ke jeung geus beres ngarit lah. Oh, siap. Heeh. Haji gade hati-hatinya. Ayo Mang Din. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini nujunan atuh. Wah, iya modul. Tengah wagal. Tuh, nah dia rokok. Heeh. Ieu keur marapan kalau pokoknya. Aduh, geuning balong nama ya. Seueur geuning. Alhamdulillah barang nama teuing gitu nama juga. Ini bukan naon enak ya nu dipelak kana naon? Ai nama gila aya. Aduh, ieu ditampi ya. Ya no. Buang som aya. Warna kulit jadi mah aya. Syukur atulah. Mudah-mudahan sukses satunya. Amin. Dia di dia pelak naon ya. Dia teh gurame gitu. Oh, gurame. Ada itu atuh kirimkeun atuh ngarali buat timur budak ditu tuh. Iya, da urangnya salah apa sama budak kan barudak jadi kepikeun juga da mangudi mah beung mah atuh teu. Tuh aya beunghar mah ngan aya we kitu tak uruseun lain saha teh mah. Ayeuna tadi teh kedatangan si Dadang. Oh, kumaha? Tadi teh cenah naon nawisa naon teh teh. Oh, ya tadi itu kan teh. Si Dadang, Salaka, sama Udin. Ada kiai gawe, Mang Udin gitu, udah itu pikirannya. Ternyata tadi dipikir-pikir Pak Amang teh cente udah posisina cente lamun gawe jauh man teh tiasa cente gitu. Soalna pan aya uruseun heuh doma tah si Yoyo tah gitu. Duh cente ieu ewe cente ka ditu lamun kira-kira sakatna cente tah mending keneh damel gitu. Kira-kira tah di mana posisina? Ai gawe nama babari, Mang. Head. Lain gawena di mana? Gawe apa itu di situ di Babaturan. Oh di babaturan deket tuh dia. Oh gawe lah. Kurang teh nya aya maksud teh heuh ke Mang Udin gitu lain ngajak Mang Udin mah aya baturna. Tadi ge aya si Dadang, nah cuma si Dadang teh keperluan gitu. Ngomongna teh kata kurang ngajak Mang Udin gitu. Bae lah ai. Kana ngechat bae deh. Ngechat imah. Oh cara kieu tah, imah kieu. Lain Mang Udin lain ngechat imah kieu. Imah naon atuh? Kai. Balokan gitu nih. Balokan kai. Oh bae amang naik lah. Lain balokan kai Mang Udin. Ngechat naon atuh? Es balok. Ieu mah ieu. Kagawean itu tadi.